hai. Cik mana jadi boceng tuh. Jangan awan ngomong teh ribet. Coba ucil. Eta urang Saha tuh ya teh mana? Saha ucil? kapan mana ucil. Urang ucil. Urang acil. Kan urang keur poho we ngaranna beda 10. Tidak maneh mah. Dapat di ditu rancana kudu. Ada di kudu sarua. Maneh cager. Alhamdulillah. Cager syukur ai cager. Aing ningali mana teh? Naon? Maneh mah ngomong kita kadang sok bingungkeun urang. Ada urang mah anu ngabingungkeun mana. Maneh mah jago ngabingungkeun batur. Dewaran. Lain kieu. Urang ubing kamari maneh heuh. Naon? Cek babaturan. Naon? Maneh dinangkot. Heeh. Maneh dinangkot sosoranganan cenah. Heeh, pemerintah. Eta kumaha caritana? Kapan ini mah jeung baturannya. Ayo baturan urang mah pan biasa kayak itu malah bering ngari kamarana urang teh nyaho. Urang mah yang buru-buru balik urang teh. Balik. Eta maneh tes di mana? Eta tes di mana? Tes di pasar. Tes balik gelasan. Heeh, kuring rasa. Balikna ka angkot. Balikna kana angkot, jangan capek mah leumpang. Leumpang mah capek lah dari tibalik ngomong teh aing. Leumpang mah capek. Kana motor urang boga teu bisa nya budak kana motor. Meunang Maneh ningali lagi heuh. budak teh gila. Mawa motor ya papatong. Terus kumaha? Dinangkot. Urang teh si angkot teh laheurin urang teh deket lawang. Berenang aya naik tapi aya naik penumpang yang geser kita naik teh cek si naik urang teh ngageser aya nu naik deh beuki heurin beureun angkot teh aya nu naik deui cek si naik teh urang kahina mah dipangkon atuh cenah urang kahina dipangkon ai urang cai teh bingung ai dipangkon ku saha Da maneh sosoranganan. jeung saha atuh da ai maneh mah tinggal samolor tadi ge di Hapura urang kemilu heuh da. Kamari cil. Capek berdiri atas gadak. Sama tiga kolot kadang tepung mana narona lain mana lumpuan haun mana mana itu kadang gue lah Sok kumaha terus kumaha? angkot orang teh orang teh tekuri teh di cenah tekuri di pangkon cenah barang kalina di pangkon barang lain di pangkon enak. Aduh, aing euy kaganggu. Gimana ada gangguan hidup teh ya. Tenang maneh mah Keresep aing. Resep resepnya ngopi ke carita maneh urang keresep ya wae mah gua deui. maneh mah carita nu kitu maneh cuma Ayo sok teruskeun. Tadi kumaha dinangkot cenah maneh. Atuh dah sosoranganan wae. maneh kan kakak molor atuh dah. Maneh dipangkon. Itu waktu langsung urang yang pangkon usaha. Kumaha cek naik? Sekarang teh urang euy di pangkon. Urang bingung mangon usaha teh banyak tuh kudu lahunan batur teh era. Ulah bari yang emosi atuh. Pangkon kumaha nih turun teh naik teh. Teh aing pangkon pokoknya neuleuh aing sorangan naik lagi. Kumaha tah? Teh aya teh yang cenah di dieu di teh atuh cenah salik ya. Urang teh teu daerah usaha situ wau. Teteh. Teteh. Cari ibu lah bu. Pokoknya mah umur teteh. Keur bajeuna meureun. Anjir, make penyakit. Sia letik Sama nih. Cari aja. Mana gitu. Kumaha? Cari maksa manehana nu gitu. Ih, cenah nya enggak dia si beulis karunya teh dibaca ke lawang cenah. Urang teh daek wae atuh. Pada antum. Gek urang teh da kumanehana di lahun. Lahun. Urang teh gak beliau anjir. Kumaha? Sia we seuri wae. Karena Anjir. naon mana masuk dibeli dibayarkeun. Mana seserian gitu mah tuh jika nu
curang diungkep coba mau ke Fepi. Kep orang jadi diungkep anjir. Hah? Kok ketek? Kep jalan teh kan sok aya nu kali itu kan ya. Nyut tuh karena di kampung kumaha. Anjir kelukan. Coba mana anu teh urang teh ditangkep udah beuteuh teh udah bisi labuh meureun ku si teteh. Anjir ditangkep urang teh anjir. Ai ada klik kana eta. Naon? Eta naon? Isi mana masuk penasaran wae aing. Eta itu dihareup aing. Naon atuh da? Anu dihareup seuing teu ngapi-api aing maneh mah ieu. Maneh mah budak kene apal cenah. Tuh geus budak mah teu hayang apal isi mah. Eta teh hareup aing ditangkep yang geus geubis. Ipo. Ipo. Unek-unekan siap milik wae urang tapi urang era aya saha teh teu wau aing mah teh saha aing teh wau anjir. Can pernah ningali mana eta si teteh eta kitu kan anjir podas aing beungeut teh podas tika kapur anjir teu mana harap aing mah terus podas kana walah aduh bukan orangnya mentok. Aduh tadi ditangkep oke. Siap aduh aing cerai teh aya we aing ngalakon mun geus gelasan we aing di pasar gelak rok. Eta gelasa maksudna gelasa kumaha cil? Heuh kamari urang upik maneh. Gelasan kenapa jarurut? Karena kita meuli urang teh meuli gelasan. Ke pasar kanu dijadian pasar. Jadinya gelasan komplit nah orang ketinggalan ngagarantuk bereureum koneng biru anjir ararus urang teh euy. Aing rudet teh euy mangga ngadulang layan aing eleh wajeng eleh aing. Aing sebiar ada. Hah? Beungeut eta ge. Sia aing ngomong karep-karep aing. Aing kamari eleh 10 ya. Ngadu jeung belah hareup 10 siki. Heuh. Aing ngaduna teh teu lila karek angkan geus gajarong anjir cai teh aing gogolong na kada babet benar malungan gogolong lagi akal gacak ih sia karep bae ngomong teh mana man cerita geus teu normal kurang kumaha atuh geuning arehan wae mane kan urang geus dibere supaya meunang naon geuning ku urang geus dibere mane teh mere naon supaya menang dibere mantra na geuning tah mana yang tiga di dukun aja ya coba aing cita-cita mantra aing geus hayang jadi dukun sia lebaran kemarin ke pasar meuli gelasan meuli 2 gorong asana mah tah di pasar teh si gelasan teh tadi keresekan nah geuning teuing gelagang wae goblok eta teuing keresekan jeung murah kamu budak kemudian nyaho beureun yang budak beureun lain beda ka budak puguhan jadi keresekan itu karena anggapna aing budak beureun goblok tukang gelasan leulitan teh ngalewas we ku aing dijejak gelasanana aja si anjir bener kumaha kumaha naonna tes tadinya eta na bisa jadi rurut kan leumpang urang teh aing kan ingin di pasar sakaloba jalemanya si gelasannya beureun kajawang namai cieuna teh kertasna lesot urang teh katempo teh aja teh aja teh katempo sugan urang teh katincap ngajedut aing cenah naon eta teh gelasan urang teh euy ngamai aing teh aing FB ieu da loba jelema da FB usut teh hese ada loba jelema ka tuh dieu geus katincakan ku jelema kitu tapi karuksak walok ini belasan oge lumayan panjang teh da geus ka kelasnya sabaraha meter aing 10 mau kilometer mah aya teh lebar anjir tah eta teh aya beureun euy katincak ku hiji jelema coba usaha cerita itu teh lain gerak incah jelema teh urang dulu teh paguh
si jelema eta teh. Urang tadi rada behari geus ketemu ku si itu cerita. Urang teh saperkeun. Teh, kusa awewe. Teteh deui wae. Aing milik maneh. Aing mangga jeung teteh aing euy. Acil goblok. Maneh taruh laik ajak kulin ku urang. Hanya ka aing teu milu. Maneh mah da kitu mah ka urangna anjir. Itu beda wae jeung urang euy, urang pake wae jeung dede. Sia uyuhan beda. Maneh pake ini jeung mana? Hah? Di mana jeung pake ini? Oh, pas di itu gini. Pas kamari urang. Iya, emang kumaha maneh gitu? Maneh we lah. Naon? Keur dia urang cerita, maneh eta urang penasaran di teteh mah eta kumaha? Jeung mana? Di Cicak. Itu kelasan. Cerita ke teteh, urang geus sampeurkeun. Teh, urang aya teh tinggal sungalieu ke. Tak tinggal meureun naon, da meureun fokus ke pemilihan. Teh, urang sampeurkeun beuki deukeut. Teh ngajawab wae. Teh, maneh teh ngalieu ku hukum. Ngalieu maneh teh kitu deui, tah fokus deui. Aing nyerudet teh. Nyaho gelasan aing ka Cicak, aing sembung rupali. Terus gerwani kurang teh. Teh ieu gelasan abi teh. Cicak, aing sahayu we ngalieu kungkul. Samaruk urang rek pangamis paning naonnya. Hah? Pangamis. Baru disangkana urang teh pangamis. Emang aing juga pangamis. Da cek urang mah pantes. Goblok ya. Ieu mana geus sarua. Terus urang teh ditoel aing nurut ngalieu henteu kitu meuning sigar hare-hare aing teh ditoel teh anjing baru we aing teh kalahkan teh ngajawab wae teu cici aing gelis-gelis pokoknya aing gelis-gelis kitu patut aing teh awewe teh bayangan di talapung ku aing teh urang teh anjir ku aing asup ka jero rok gitu. Wani gitu maneh ya. Wae urang mah budak anjing mah nyarekan. Budak mah pasti bakal bae ngaranna ge budak teh urang teh kitu. Urang asup bae. Nu make rok maneh teh urang gede. Aya naon wae teh di jero. Wah, asup ke jero anjing. Aing di dia kusirah ada hareup teh. Di aja. Anjing lupa ku aing. Tapi itu aja terbadak. Aing kuat. Aing ngejar aing kepret ieu na. Ieu na tingtingna aing kepret karasaeun teh teh aing kepret. Tingtingna. Hah? Usik karasaeun karasaeun. Cai teh karasaeun. Mana teh cenah. Iya naon dia. Itu mending budak teh geuning naon teh ieu asup ka dieu. Naon teh gelasan eta Cicak. Budak teh cenah kitu mending teh sopan cenah. Teh sopan teh tadi ku aing di keruan hayo we nya gelas atuh cenah tinggal di handap. Oh, nya teh ulah ka jero rok atuh cenah naonan. Teh kan kain cenah. Gelasannya sok 10 meter panjang anjir lumayan pakai ngadu mah tuh. Baik urang asup ka jero rok anjir. Maneh hayang ya. Kene atuh maneh budak kene. Naon? Aya naonan? Ipu anjir. Ai, terus gajol anu hareupna anjir.